Kita berada di Kampung Citengah, melihat langsung kondisi rumah Mak Manon. Mak Upi. Tah, jeung saya Ati. Ya anak ya nya. Anak boga ieu na hiji. Hiji. Heeh. Anak laki teh boga? Atuh mangan. Oh nya. Ngan abi. Ieu mah menang bantuan naon bae ieu? Hah? PKH BPT teu menang. Ieu mah bantuan naon ge telok ieu mah. Emak kamari menang. Menang. Beas doang. Beas doang. Aya hayang nama manaon? BPT. Anu menang duit teh nya. Atuh heuh hayang nama. Aju imah ya hayang bedah rumahnya. Atuh hayang ai dibere mah. Itu nek di menangkeun. Ke insyaallah diusulkeun ya. Diusulkeun karena paling bantuan BPT karena manut teu boga anak nu sakola. Henteu nya. Ya boga anak sama teh sekolah. Ke insyaallah BPT urang usulkeun. Atuh bedah rumah urang usulkeun ya. Ada Sarman. Iya keadaan iya kamar saya. Atuh kamar Mak Upi eta. Iya. Anu itu. Ati itu. Mak Ati. Lah saukel ya tah. Tah ati langsung dapur lah jika kieu. Heeh. Aduh heunya. Eta mah nek karunya atuh mengpeng. Tedek atuh mengpeng, jangan